Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du, faya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sabadana netepkeun puji ka Gusti Nu Maha Suci, sholawat miwah salam didugikeun ka junjunan alam panutan urang sadaya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah ahli pangaosan anu kusim kuring dihormati. Alhamdulillah urang sadaya patepang deui dina acara pangaosan. Insyaallah dina ieu kesempatan simkuring bade ngabahas anu bertalian sareng sasih Ramadan, fadilah dina sasih Ramadan sareng fadilah dina qiyamul lail, gugah wengi atanapi fadilah dina salat tarawih. Mangga kanunyana kitab buka kitabna Kitab Duratun Nasihin halaman 18. Bismillahirrahmanirrahim. An Ali katampi an Ali bin Abi Thalib, katampi hadis ti Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, radhiya muga mikarido sallallahu taala Gusti Allah taala anhu ti Sayyidina Ali, annahu sanyana Sayyidina Ali qala eta nyarios Sayyidina Ali. Suila ditaro saha an nabiyu Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam an fadhaili tarawih, tina pirang-pirang fadilah taraweh, fadilah taraweh fi syahri Ramadhana dina bulan Ramadan. Ya hadis katampi ti Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, Sayyidina Ali nyarioskeun bahwa Kanjeng Rasul kantos ditaros Kanjeng Rasul mengenai fadilah atau keunggulan salat taraweh dina sasi Ramadan. Kumaha walar Kanjeng Rasul pakola teras we ngadauh Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam, yahrujul mu'minu min danbihi fi awali lailatin kayami waladat ka ummuhu. Fadilah dina sas taraweh malam kahiji saur Rasul, yahruju bakal kaluar saha al mu'minu jalma anu iman, mindan bihi tina dosana ieu mukmin, fi awali lailatin dina peuting mimiti peuting, kayaumi waladat seperti poenan ngalahirkeun ka anjeun sa ummuhu indungna ieu mukmin. Jadi fadilah taraweh malam kahiji taraweh nutus kalangkung, malam pertama jalmi nu taraweh malam kahiji fadilahna, maka dosana ieu jalma, dosana jalma mukmin bakal keluar, bakal bersih seperti bersihna jalmi anu karek dilahirkeun ku saha? Ku ibu-ibuna. Kumaha upami taraweh nu malam kadua? Rasul ngadauhkeun saur Kanjeng Rasul, wa fi lailati saniyati jeung eta tetep dina malam anu kadua, yaghfiru bakal ngahampura, yugfaru bakal dihampura sahalahu ieu jalma nu taraweh malam kadua, wali abawaihi jeung pikeun ibu ramana ieu jalma mukmin, ingkana lamun kabuktian ieu abawaih mukminaini eta mukmin duanana. Fadilah taraweh malam kadua sing saja manu taraweh dina malam kadua, maka ieu jalma dosana bakal dihampura, lain jalma na wungkul dosana dihampura teh dosana ibu ramana ieu jalma oge bakal dihampura kusabab tos ngalaksanakeun sababiah taraweh malam kadua. Kitu soteh lamun ibu ramana duanana mukmin. Fadilah taraweh malam katilu, wa fi lailati salisati
jeung dina malam katilu yunadi bakal anu ngagero saha malakun malaikat mintah arsy hanapeun aras istanib cek eta malaikat kudu ngamimitian anjeun al amala kana amal gofaro tos ngahampura sa Allah Gusti Allah makana perkara takodama nu geus heula ieu mamindan bika tina dosa anjeun. Padilah taraweh dina malam katilu sing sajalma nu taraweh dina malam katilu Ramadan maka bakal aya nu ngagero nyaeta malaikat tina hanapeun aras cek eta malaikat istanib al amal kudu ngamimitian anjeun kana amal kasaya naon margina Allah geus ngahampura kana dosa anjeun dosa nu geus kaliwat. Itu padilah taraweh dina malam katilu. Wa fil lailatir rabi'ati sareng dina malam anu kaopat lahu pikeun ieu jalma minal lahu eta pikeun jalma minal ajri tina ganjaran misla qiraat Taurati bakal dibere ganjaran seperti ganjaranana jalma anu maca kitab Taurat wal Injili sareng kitab Injil wa Zaburi sareng kitab Zabur wal Furqani jeung kitab Furqan. Padilah salat taraweh malam kaopat keur ieu jalma ganjaran jalma nu ngalaksanakeun taraweh dina malam kaopat bakal dibere ganjaran seperti ganjaran jalma anu maca kitab Taurat asli bakal dibere ganjaran seperti jalma anu maca kitab Injil naoge Injil asli wa Zaburi jeung bakal dibere ganjaran seperti ganjaran jalma anu maca kitab Jabur satamatan bari Jabur asli wal Furqani jeung dibere ganjaran seperti ganjaran jalma nu maca Quran satamatan. Padilah salat taraweh malam kasabaraha? Malam kaopat bakal dibere ganjaran sarua jeung ganjaran maca kitab Taurat satamatan, Injil satamatan, Jabur satamatan, sareng Quran satamatan. Wa fir lailatil khamisati jeung dina malam anu kalima atau maka maparinan huka ieu jalma saha Allahu taala Gusti Allah taala maparinan mislaman kana seperti jalma sholat anu sholat ieu jalma fil Masjidil Harami di Masjidil Haram al Madinah Masjidil Haram al Madinah wal Madinah sareng ganjaran Masjid Madinah wal Masjid Aqsa sareng Masjidil Aqsa. Jalma anu ngalaksanakeun salat taraweh malam kasabriji malam kalima saur Kanjeng Rasul ku Allah ieu jalma bakal dibere ganjaran seperti ganjaran jalma anu salat berjamaah di Masjidil Haram bakal dibere ganjaran seperti ganjaran jalma anu salat di Masjid Madinah jeung seperti bakal dibere ganjaran seperti ganjaran jalma anu salat di Masjidil Aqsa. Sedengkeun jalma nu ganjaran berjamaah di sakali salat berjamaah di Masjidil Haram ganjaran teh sabaraha ribu tikeun kurang salat di lemur urang. Itunya. Lamun jalma nu salat di Madinah setengahna ganjaran di Masjidil Haram. Jalma nu salat berjamaah di Masjidil Aqsa setengahna jalma nu berjamaah di Masjid Madinah. Tah jalma anu naon? Anu salat taraweh dina malam kalima mah ku Allah bakal diberi ganjaran seperti ganjaran jalma nu salat berjamaah di Masjidil Haram, salat berjamaah di Masjid Madinah, salat berjamaah di Masjidil Aqsa. Wa fi lailati sadisati sareng dina malam anu kagenep ganjaran saur Rasul padilahna jalma nu ngalaksanakeun taraweh dina malam kagenep atau maka maparinan huka ieu jalma saha Allahu taala Gusti Allah taala sawabaman kana ganjaran jalma topa anu tawaf ieu jalma bil baitil ma'mur ka baitullah al ma'mur wa yastaghfiru sareng bakal pangmentakeun hampura lahu pikeun ieu jalma saha naon kullu hajarin saban-saban batu wa madarin sareng cadas atawa taneuh. Jadi jalma anu salat taraweh malam kagenep saur Kanjeng Rasul Rasul ditaros naon ya padilahna taraweh cak Rasul ganjaran jalma anu salat taraweh malam kagenep ku Allah bakal dibere ganjaranana jalma anu tawaf di Baitullah. Oke,
bakal dipangmintakeun hampura ku sakabeh nu aya babat nu sakabeh batu nu aya di alam dunya, pangmintakeun hampura ka saha? Ka jalma nu ngalaksanakeun salat tarawih malam ka genep. Oge wa madarin saban-saban cadas atana pitane eta ge pangmintakeun hampura keur jalma nu ngalaksanakeun salat tarawih malam ka genep. Mudah-mudahan urang ngalaksanakeunnya. Wa fil lailati sabiati sareng dina fadilah salat tarawih malam ka-7 pakaan nama adroka maka kaya-kaya manggihan ieu jalma Musa alaihi salatu wassalam ka Nabi Musa alaihi salam wa nasoro jeung nulungan ieu jalma hu ka Nabi Musa ala Fir'auna ngelehkeun Fir'aun wa Haman sareng Haman. Fadilah salat tarawih dina malam ka-7 maka ganjaranana ieu ganjarana jalma kaya-kaya ieu jalma tos penak sareng Nabi Musa, terus ieu jalma teh nulungan ka Nabi Musa ngelehkeun Fir'aun jeung ngelehkeun Haman. Itu ganjaran jalma nu salat tarawih dina malam ka-7. Malam ka-8 wa fil lailati saminati jeung dina malam ka-8 atau maparinan huka ieu jalma sa Allahu taala Gusti Allah taala makana perkara atau anu tos maparinan Allah kana ieu perkara Ibrahim alaihi salam ka Nabi Ibrahim alaihi salam. Fadilah salat tarawih dina malam ka-8 sing saja manu ngalaksanakeun tarawih dina malam ka-8 maka ku Allah bakal dibere ganjaran sapertos Allah parantos maparinan ganjaran ka Nabi Ibrahim alaihi salam. Amin ya rabbal alamin. Wapita siati wapilailati tasiati jeung dina peutingan ka-8 pakaan nama abada maka kaya-kaya ibadah jalma Allah taala ka Gusti Allah taala ibadatan nabi kana seperti ibadahna Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saur Kanjeng Rasul sing sajalma anu tarawih dina malam ka-8 Ramadan maka ku Allah bakal diberi ganjaran seperti ganjaranana ibadahna jalma teh bakal diberi ganjaran seperti ibadahna junjunan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan urang ngalaksanakeun amin ya rabbal alamin. Wa fi lailatil asyirati jeung dina peutingan ka-10 yarzuku maka bakal ngarizkian huka ieu jalma saha Allahu taala Gusti Allah taala khairi dunya kana pangsae-saena dunya wal akhirati sareng akhirat. Saha jalma anu kersa ngalaksanakeun salat tarawih dina malam ka-10 ganjaranana saur Kanjeng Rasul ku Allah bakal dirizkian ieu jalma teh bakal dirizkian pangsae-saena dunya sareng pangsae-saena akhirat. Mudah-mudahan urang ngalaksanakeun amin ya rabbal alamin. Wa fil lailatil hadiyata asyarata jeung dina malam ka-11 yahruju maka bakal keluar ieu jalma minad dunya ti dunya kayaumi waladin sapertikeun poenan budak anu lahir nu karek lahir min batni ummihi tina patuangan ibuna ieu jalma. Saur Kanjeng Rasul sing sajama anu tarawih dina malam ka-11 ganjaranana ku Allah bakal diberi ganjaran seperti ganjaranana jalma anu karek kaluar ti dunya dina pada teu mawa dosa ibarat poenan budak anu ibarat poenan budak nu karek lahir dilahirkeun ti patuangan ibuna nyanak dosa teu tah jalma nu daek tarawih dina malam ka-11 teh bakal naon kaluar ti dunya. Berarti keluar ti dunya teh maotna bakal bersih tina dosa seperti budak karek dilahirkeun ku indungna. Amin ya rabbal alamin. Wa fil lailati saniyata asyara jeung dina malaman ka-12 jaa datang ieu jalma yaumal kiamati dina poe kiamah wa wajhuhu bari ari wajahna ieu jalma kal komari eta seperti bulan Lailatul Badri dina peutingan bulan purnama. Fadilah salat tarawih dina malam ka-12 maka ieu jalma nu sok tarawih dina malam ka-12 saur Kanjeng Rasul
ganjaranana engke jalma di akhiratna bakal wajahna teh seperti wajah bulan purnama dina pada bercahayana, ibarat cahaya bulan purnama. Mudah-mudahan urang ngalaksanakeun. Malam ke-13 wa fi lailati salisata asyarata, jeung dina malam ke-13 na jaa datang ieu jalma yaumal kiamati dina poe kiamah aminan barinanu aman min kulli suin tina saban-saban kaawenan atau kagorengan. Fadilah salat tarawih malam ke-13, maka fadilahna ganjarana ieu jalma engke di akhirat sabada kiamah, di akhiratna bakal menang keamanan tina saban-saban kaawenan. Mudah-mudahan urang kenging keamanan ti Allah. Amin ya rabbal alamin. Wa fi lailati rabi'ata sarota, jeung dina malam peutingan malam kasabra ka-14 rabi'ata sarota peutingan malam ka-14 jaat maka datang saha al malaikatu malaikat yusahiduna barina nyaksikeun ieu malaikat lahu ka ieu jalma annahu kana sanyana ieu jalma qad sholat eta nyata geus salat jalma at-tarwiha kana salat tarawih pala yuhasibu maka moal ngahisab ka ieu jalma saha Allahu Gusti Allah yaumal kiamati dina poe kiamah. Saur Kanjeng Rasul, fadilah jalmi anu ngalaksanakeun salat tarawih dina malam ka-14 maka engke di akhiratna para malaikat bakal jadi saksi keur eta jalma. Saksi naon? Saksi cek eta malaikat nyarioskeun bahwa ieu jalma teh geus ngalaksanakeun salat tarawih atuh Gusti, maka Gusti Allah moal ngahisab, moal ngainterview ka eta jalma anu salat malam tarawih dina malam kasabaraha? Malam ka-14. Maka di akhiratna ku Allah moal dihisab eta jalma. Mudah-mudahan urang termasuk golongan jalma nu tengalaman dihisab langsung lebet ka surgana Allah. Amin ya rabbal alamin. Wa fil lailatil khamisata asyarata, jeung dina peutingan ka-15 usolli maka mangmacakeun sholawat alaihi ka ieu jalma sahal malaikatu malaikat wa hamlatul arsy jeung malaikat anu nangeuy aras wal kursi sareng kursi. Fadilah salat tarawih dina malam ka-15 maka para malaikat anu nangeuy aras termasuk kursi Allah, kursiullah bakal pangmacakeun sholawat ka ieu jalma nu salat tarawih malam ka-15. Naon sih sholawat ti malaikat? Ai sholawat malaikat teh nyaeta istighfar, berarti para malaikat jeung kursiullah bakal pangmintakeun istighfar ka jalma-jalma anu salat tarawih malam ka-15. Malam ka-15. Wa fil lailati sadisata asyarata, jeung dina malam ka-16 kataba maka nuliskeun sa Allahu Gusti Allah lahu ka ieu jalma pikeun ieu jalma bara'atan najati kana anu dibebaskeun an najati nu salamet minan nari tina neraka wa bara'atan sareng kanu dibebaskeun aduhulil jannati nu asup ka surga. Jalmi anu ngalaksanakeun salat tarawih dina malam ka-16 kayak ku Allah dituliskeun, dicatat, didaftarkeun ieu jalma nu dibebaskeun bakal menang kasalametan tina api neraka, bakal dibebaskeun tegasna moal asup kana neraka oge bakal dibebaskeun asup ka surga tanpa hisaban. Mudah-mudahan urang termasuk golongan jalmi nu bisa ngalaksanakeun salat tarawih dina malam ka-16 anu kenging jaminan ti Allah asup ka surga tanpa hisaban, moal dinaon deui, moal ngalaman heula ka neraka. Amin ya rabbal alamin. Wa fi lailati sabi'ata asyarah, jeung dina malam ka-17 yu'to bakal dipaparinan ieu jalma misla sawabil anbiya'i seperti ganjaranana para nabi. Fadilah salat tarawih malam ka-sabaraha? Malam ka-17. Saur Kanjeng Rasul, saja manu ngalaksanakeun salat tarawih malam 17 bakal dibere ganjaran seperti ganjaranana para nabi. Amin ya rabbal alamin.
Wa fi lailati saminata asyarata jeung dina malam ka-18 nada maka ngagerosa malakun malaikat ya abdallahi hei hamba Allah annallaha kana sanyana Gusti Allah rodia eta ridho sa Allah Gusti Allah anka ti anjeun wa an walidaika sareng ka ibu rama anjeun. Fadilah jalma nu salat ngalaksanakeun salat tarawih dina malam ka-18 maka engke bakal aya di akhirat bakal aya sora malaikat nu ngagero saur eta malaikat teh hei hamba Allah saanyana Allah tos ridho ka anjeun jeung ridho ka kedua orang tua anjeun. Amin ya rabbal alamin. Wa fi lailati tasi'ata asyarata jeung dina malam ka-18 yarpa'u maka bakal ngangkat saha Allah Gusti Allah darajatahu kana pirang-pirang darajatna ye jalma fil firdausi di surga firdaus. Fadilah jalma anu salat tarawih dina malam ka-18 ku Allah bakal diangkat ieu jalma nu ngalaksanakeun salat tarawih dina malam ka-18 mah diangkat darajatna terutama engke di akhirat diasupkeun kana surga firdaus. Amin ya rabbal alamin. Sedengkeun surga firdaus teh surga anu pangluhur-luhurna, surga anu pang sae-saena. Wa fil lailatil 20 jeung dina malam ka-20 yu'to bakal dipaparinan ieu jalma sawaba syuhada'i kana ganjaran pirang-pirang jalma nu maot syahid wa sholihina jeung pirang-pirang ganjaran anu saroleh. Fadilah tina salat tarawih saur Kanjeng Rasul saha jalma nu ngalaksanakeun salat tarawih dina malam kasabaraha? Malam ka-20 maka bakal dibere ganjaran ieu jalma seperti ganjaranana jalma-jalma anu maot syahid tegasna jalma-jalma anu gugur di medan perang ngabela agama Allah jeung bakal diberi ganjaran jalma-jalma anu saroleh. Amin ya rabbal alamin. Wa fil lailatil hadiyata wal isrina jeung fadilah tarawih dina malam ka-20 hijina bana maka ngabangun sa Allahu Gusti Allah lahu pikeun ieu jalma baitan kaimah fil jannati di surga minan nuri tina cahaya. Fadilah sajalma nu salat tarawih dina malam ka-20 hijina maka ku Allah pangbangunkeun keur eta jalma gedong sigrong di jero surga. Wa fi lailati saniyata wal isrina jeung dina malam ka-22 na jaa datang ieu jalma yaumal kiamati dina poe kiamah aminan barina nu aman min kulli ghammin tina saban-saban kabingung wa hammin sareng kasusah. Fadilah jalma nu ngalaksanakeun salat tarawih dina malam ka-22 ieu jalma engke di akhiratna sabada kiamah bakal meunangkeun keamanan tina saban-saban kabingung jeung kasusah. Ketika batur bararingung jeung susah jalma nu sok ngalaksanakeun naon? Jalma nu sok ngalaksanakeun tarawih dina malam ka-22 mah bakal menang jaminan ti Kanjeng Rasul, menang keamanan tina sakur-sakur kabingung jeung kasusah. Amin ya rabbal alamin. Wa fi lailati salisata wal isrina jeung dina malam ka-23 bana maka ngabangun sa Allahu Gusti Allah lahu pikeun ieu jalma madinatan kana kota fil jannati di surga. Fadilah jalma nu ngalaksanakeun salat tarawih dina malam ka-23 maka ku Allah bakal dipangbangunkeun keur ieu jalma nu ngalaksanakeun salat tarawih dina malam 23 dipangbangunkeun kota di jero surga. Amin ya rabbal alamin. Wa fil lailatir rabi'ata wal isrina jeung dina malam ka-24 kana maka kabuktian lahu pikeun ieu jalma arba'u wa isruna ari aya 24 naon dakwatan du'ana mustajabatan diijabah. Nah, fadilah jalma nu tarawih dina malam ka-24 nyaeta saur Kanjeng Rasul ieu jalma
bakal ngabogaan 24 doa nu diijabah. Kan setiap jalma hoyong gaduh ka hoyong, gaduh ka falai, maka doa nah yang diijabah ulah tinggalin salat malam taraweh malam kasaberiji, malam ka-24, sabab 24 doa bakal diijabah jalma nu ngalaksanakeun salat taraweh malam ka-24. Wa fil lailatil khamisah tawal isrina jeung dina malam ka-25 na yarfa'u maka bakal ngangkat sa Allahu taala Gusti Allah taala anhu ti jalma adzabal qabri kana siksaan kubur. Fadilah jalma anu ngalaksanakeun salat tarawih dina malam ka-25 na ku Allah bakal diangkat tawa dileungitkeun siksa kuburna pikeun ieu jalma. Jadi jalma moal meunang siksa kubur, moal meunang siksaan di jero kubur. Syaratna ulah naon, asal urang ngalaksanakeun salat tarawih dina malam ka-25. Wa pilailati sadisata wal isrina jeung dina malam ka-20 genepna yarfa'u maka bakal ngangkat sa Allahu Gusti Allah lahu pikeun ieu jalma sawabahu kana ganjaran ieu jalma arba'ina amin kana 40 tahun. Jadi ganjaran jalma nu ngalaksanakeun salat tarawih dina malam ka-20 genepna ku Allah bakal diangkat darajatna, bakal diangkat ganjaranana ieu jalma salama 40 tahun. Jadi moal dihijab moal ditolak naonna ganjaranana ieu jalma 40 tahun asal daek ngalaksanakeun salat tarawih dina malam ka-20 genep. Wa fil lailati sabi'ata wal isrina jeung dina malam ka-27 jaro berjalan jaja bakal ngameunangkeun atau bisa ngaliwat yaumal kiamati dina poe kiamah ieu jalma yaumal kiamati dina poe kiamah ala sirati luhureun jembatan siratal mustaqim kalbarkil khotipi seperti kilat al khotipi nu ngablesat tu nyamber. Fadilah salat tarawih dina malam ka-27 ieu jalma bakal bisa ngameunangkeun tegasna bakal bisa lempang luhureun jembatan siratal mustaqim, bisa mentas luhureun jembatan siratal mustaqim kalbarkil khotib seperti kilat ngablesat set langsung tah. Mudah-mudahan urang termasuk golongan jalmi anu bisa mentas kana jembatan siratal mustaqim ke di akhirat ibarat kilat nu ngablesat. Amin ya robbal alamin. Wa pilailati saminata wal isrina jeung dina malam ka-28 na yarfa'u maka bakal ngangkat sa Allah Gusti Allah lahu pikeun ieu jalma alfa darajatin kana 1000 darajat fil jannati di surga. Sing sajalma anu ngalaksanakeun salat tarawih dina malam ka-28 na maka ku Allah ieu jalma bakal diangkat ieu jalma nu salat tarawih dina malam 28 diangkat 1000 derajat di mana di surga. Amin ya rabbal alamin. Wa fi lailati tasi'ata wal isrina jeung dina malam ka-28 atau maparinan huka ieu jalma saha Allah Gusti Allah sawaba alfi hujjatin kana ganjaran 1000 anu haji makbulatin anu ditarima. Fadilah saur Kanjeng Rasul fadilah tarawih dina malam ka-28 sing sajalma nu ngalaksanakeun tarawih dina malam ka-28 ieu jalma bakal dibere ganjaran ku Allah, dibere ganjaran 1000 anu ngalaksanakeun hajian. Ganjaran 1000 haji bari hajina makbul, hajina ditarima ku Gusti Allah. Amin ya rabbal alamin. Terakhir wa pilailati salasina jeung dina peutingan ka-30 malam ka-30 yaqulu maka bakal ngadawu sa Allah Gusti Allah saur Allah ya abdi hei hamba kami kul mangga geradahar anjeun tuang anjeun min samaril jannati tina pirang-pirang bubuahan surga wagtasil jeung kudu mandi anjeun adus anjeun min ma'i salsabila tina cai salsabila wasrob jeung kudu nginum anjeun minal kautsari tina talaga kausar ana ari kami saur Allah rabbuka eta pangeran anjeun wa anta jeung ari anjeun abdi eta hamba kami.
Sing sajalma anu salat taraweh malam ka-30 malam terakhir malam 30 Ramadan taraweh malam ka-30 ganjaranana engke Allah bakal ngadauh kaeta jalma nu ngalaksanakeun salat taraweh malam ka-30 saur Allah hei hamba kami nu ngalaksanakeun taraweh silahkan anjeun makan makanan-makanan bubuahan ti jero surga, silahkan anjeun mandi tina cai salsabila, silahkan anjeun minum tina talaga kausar. Kami pangeran anjeun eta hamba kami saur Allah. Mudah-mudahan urang sadaya termasuk golongan jalmi-jalmi nu tiasa ngalaksanakeun salat taraweh ti malam kahiji sampai malam 30 sakitu hebatna sakitu ageungna ganjaran-ganjaranana nu ngadauh Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah ahli pangaosan anu kusim kuring dihormati, mudah-mudahan urang tiasa ngalaksanakeun komo upami tiasa mah ti malam 2 hiji sampai malam terakhir bari disarengan ku itikaf sawawengi itikaf margi aya salah sawios hadis Kanjeng Rasul anu katampi ti Siti Aisyah radhiyallahu anha katampi hadis ti Siti Aisyah ani Nabi Siti Aisyah nampi hadis ti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam saur Kanjeng Nabi man i'takapa sing sajalma i'takapa nu itikaf ieu jalma imanan bari iman wahtisaban sareng teu ngitung naon-naon tegasna karana Allah goparo maka ngahampura Allah lahu ka ieu jalma makana perkara taqoddama nu geus teu heula ieu ma min dan bihi tina dosana ieu jalma. Jaminan jalma anu daek itikaf khususna dina malam Ramadan khususna maka berangkatna karena iman ka Allah jeung teu ngitung naon-naon maka Allah ngahampura kana dosana ieu jalma dosa anu tos kaliwat. Oge Kanjeng Rasul mah biasa itikaf teh terutama diutamikeun pisan nganjurkeun itikaf teh tina malam sabaraha malam ka 2 hiji sampai terakhir. Sakumaha Siti Aisyah kantos nampi hadis di Kanjeng Rasul an Aisyah radhiyallahu anha anasanya Aisyah qolat eta nyarios Aisyah Siti Aisyah saur Siti Aisyah qolat nyarios Siti Aisyah kana kabuktosan sanabiu Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ya taqifu eta itikaf Kanjeng Rasul Kanjeng Nabi itikaf al asharul akhira ka 10 anu akhir min Ramadanati bulan Ramadan hatta tawafa sehingga ngamaotkeun mupuskeun sehingga ngantunkeun mautkeun huka Kanjeng Nabi sallallahu Gusti Allah. Jadi saur Siti Aisyah Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam itikaf Kanjeng Nabi malam ka-10 akhirnakeun ti bulan Ramadan dugi ka pupusna Kanjeng Rasul dugi ka Kanjeng Rasul pupusna teu pernah tinggalin itikaf dina malam Ramadan 10 ka akhir nakeun dugi ka Kanjeng Rasul tos pupus tos ngantunkeun summa i'takafa terus we itikaf saha ajwajuhu bojo-bojona Kanjeng Rasul ba'dahu sabada Kanjeng Rasul pupus itikaf ieu bojo-bojona di mana itikafna fi buyutihinna itikafna ieu bojo-bojona Kanjeng Rasul fi buyutihinna di bumi-bumina ieu bojona Kanjeng Rasul. Tah kanggo urang sadaya mudah-mudahan dina sasi Ramadan urang bisa sajabana bisa ngalaksanakeun tarawih niatan deui urang itikaf khususna dina malam ka-2 hiji sampai malam terakhir. Mudah-mudahan urang bisa ngalaksanakeun sajabana tarawih sareng ngalaksanakeun itikafna sakitu mundel sareng ageungna fadilah sareng ganjaranana amin ya rabbal alamin. Rupina pangaosan ti sim kuring cekap sakitu mudah-mudahan aya manfaatna khusus kanggo sim kuring nu ngaoskeunna umumna kanggo hadirin anu ngupingkeunna mangga urang tutup sasarengan ku doa majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.